Si Sabram di wae anjing. Sabram. Seker naon di wae. Nah, atuh teh pro. Seker naon di dieu. Tes maraban manuk. Laos ya manuk loba euy manuk naon mah. Ari teh Saya manuk kakak tua. Saya mun Raja Wali. Jawa. Ali capruk sia mah. Saya manuk ieu teh bango. Bang, Saya segala bango sebutan. aing arunik manukna. Heeh. Saya manuk kahayaman. Hayaman si goblok. Ngalilir wae jelema ieu mah. Tah, anu kieu heulang teh. Ieu manuk heulang. Tuh, eta. Lain itu mah. Kebo, kebo. Oh, gitu kok. Nah, siamanya manuk disebut kebo, pan. Da manuk kebo arana sia teh kuduna. Ya manuk-manuk apa kebo-kebo? Manuk kebo. Sia teh. Ieu mah manuk lain kebo. Sia teh anjing cuma perkara manuk wae oge aran-arana sia mah. Heunya atuh manuk-manuk kebo-kebo. Ngalilir we aing. Saya manuk ieu tadi teh Jawa. Ya, aing rek nanya ka si aing pertanyaan ya. Sok naon? Nanya naon? Ari toke kunaon tara naon aya sorat tara naon bersuara ti beurang. Sok toke. Ya. Osok. Kunaon si alasan osok toke? Arek peuting rek beurang oge. Di sarada toke mah. Sok coba suara toke kumaha? Toke. Bener. Tara di mana anjing aya toke di sadati beurang. Di sada di beurang ge. Di mana sih teh aing saumur hidup can pernah. Di mah nini aing ge aya. Di mana ini sia? Heeh, unggal jam hiji teh di sada. Kumaha sadana? Toke. Tapi dah salah goblok sih teh. Salah naon? Ya atuh udah ti beurang mah toke mah tara di sada. Ti beurang. Tah nu tadi ku si ente disebutkeun sok coba di suara toke. Ti toke. Ah, eta suara toke tara ti beurang. Heuh, belegu sia mah. Oh, udah nun toke anu di sada ti beurang. Ya. Aing lieur emang heueuh. Bener tapi salah eta. Eta. Heeh, itu hungkul ditanya kuno lieur teh. Geus lah sabra mah lieur Oh, aing ngobrol Jor wae. bener anjing.